Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pembelajaran bahasa Sunda di kelas genep semester 2. Ayeuna urang belajar nyaeta belajar kalimah bilangan. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun. Wilujeng nyakseni. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta nyusun kalimah bilangan. Pek tengetan ieu kalimah dihandap. Sakedik neng mung 30 urang. Dina kalimah di luhur aya kecap 30 urang. Kecap anu kitu disebutna kecap bilangan. Nyaeta kecap anu nuduhkeun jumlah. Anu salajengna nyaeta rupa-rupa kecap bilangan. Anu kahiji kecap bilangan hijian saperti hiji, 2, 3 nepi ka 10. Anu kadua kecap bilangan puluhan saperti 11, 12 nepi ka 20. Anu katilu kecap bilangan ratusan saperti 100, 200 jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta antara 20 nepi ka 30 diucapkeun 21, 22 jeung saterusna. Jabat di eta 21 sok disebut salikur, 22 disebut 22, 25 sok disebut salawe, nepi ka 28 disebut 28. Bilangan 12 disebut salosin, ari bilangan 60 disebut sawidak. Contoh kalimah bilangan. Anu kahiji sapatuna 2 rampasan. Anu kadua jumlah siswa sakelasna 35 urang. Anu katilu peunteun basa Sundana salapan. Anu kaopat mandina sapoe 3 kali. Anu kalima Dewi teh kelas 5. Pancen nyusun kalimah bilangan. Jieun kalimah dumasar kana kecap bilangan dihandap ieu. Anu kahiji 40. Jieun kalimahna. Anu kadua katilu. Anu katilu 20. Anu kaopat 5 juta jiwa. Anu kalima 11. Anu kagenep saon. Anu katujuh sakilo. Anu kadalapan salosin. Anu kasalapan sabeungkeut. Anu kasapuluh sapapan. Pek ku hidup jieun kalimahna dina buku pancena masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian hatur nuhun kasadayana. Hapunten bilih aya kalepatan, mugi aya mangpaatna. Sing getol minum jajamu sangkan nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu pikeun dunia sareng akhirat.